Hedak aing yang ulin kadesar ulin yuk ulin. Eta dialin ulah ulin baik dasar hidung ngan kadang aing ge putih. Putih di Hong Kong. Alin dia dasar mah beungeut hidung hayang ulin bae. Sok main bae dia dan dia drive banget aing. Biasa bae eta banget dia. Aing balik heula nya. Digaroan kerudung aing kita nyato. Dia ulinnya di hidung aing di dia. Bung. Diandra aing gerak balik arek ngajo. Alin dia meninggalkan aing. Ayo itu siapa nih? Hei Dista, dia nggak beres catnya tuh. Can aing sabulan teu nyatu-nyatu. Terus nyata sih. Mas gerak ke dalaria sok, radio ka dalaria. Hemen aing. Ngena kayak dia mahnya. Dalaria kalapar nanti dibere dahar kata kulindung dalaria. Lele, teman geus nyatu tadi. Badan kotok dahar lagi. Dong aing kerupuk. Kerupuk yang iya. Tunggu dalaria mah cabeak sangu aing. Mas beak kerja nage aing ke dapur heula. Kesel dak. Yuk, Kamana? kemana bae? Oh iya dia mah cicing bae di mah. Dong aing mah pararana sayang putih. Aya saung teh geuning di ditu. Orang dibangun teh geus kita mah kadang supat teh geus urang cicing di dinya bae. Heeh, urang nongkrong. Dong aing merek molor. Dia molor bae setiap hari molor. Teu ngabe aing mah yang putih. Putih ya, putih naon dia banget di kadang dulu. Daripada dia keong kotok. Enggak, dari awal pas saya baik, mending orang ulin. Terus lah setelah balik kali itu mau aing mah malulin. Ayo gak dia mau ulin. Iya. Dong lah, gerak balik kelas ka ditu. Ayo, gotong. Ayo. Ulin, ayo. Entar. Ya mah ya. Baru dah ya. Itu gak. Dia capek tadi lompatan dia mah. Si Dista bolo diajak ulin kurang kalau dibijakin gak indungna ayo capek. Si Dista mah rada boloan ieu otakna. Kurang ke naon ulin teh sakola kayak ulin jailan bae. Pake naon bae. Si bae urang mau baskom terus ke manuk teh geunya aya teh urang sangkukeun. Geura Dista yang manuk ieu. Kan si Dista teh ngeresep resepan eta kana manuk dibuka dirauk baik kebun Dista dirauk. Justru si indungna cenah dari besok ngajakan si Dista ulin bae si Dista mah tetep putih di Hong Kong. Dia Dista tadi mah dia diajak ulin embong dia lakuari dia ulin kunaon dia jeung erona aing ulin diajak mah embong dia ulin. Tadi paru-pari mah geus sore ngeunaheun teu panas. Dia tiga hantu tau banget dia sekali untung bae. Dia mah dia ngomongna. Ngarana dia diajak ulin aing kunaon dia kalau bebecek ka indung dia. Nyatain, kadang aing ge boga indung daripada dalaria teu boga. Boga tahu kijang daging kotok daripada dia jeung kerupuk. Aing mah kerupuk ge, aing mah boga daging kebon aku lekas daripada dalaria daging kotok hiji. Entah sampai kasih aing mah. Oh, kitunya. Udah balik dia kan itu balik. Aing mah ngentong deui di mah dia. Ayo burung-burung maafan ieu maafan. Ayo.
Hedak aing mah yang ulin karena ulin. Gimana ngomong? Action. Oh, dia alin dasar hideungan bae beung. Ai bae beung. Ai salah ngomong. Action.